Mana kunci teh kalau kalieur tuh punggung kana sirah teh aduh. Aduh, di mana tadi temuragna kunci teh? Duh, di kieu kemana ya? Ah, cuman kali dibalikan deh ya si poho. Kunana haun teh jelema ditinggali teh. Bulak-balik ciga aya nu di teangan. Bulak-balik tinggali tadi teh tuh. Wah, anu leungit beureunya. Bulak-balik. Ada punya kunci teh. Aduh. Di mana ya kunci teh? Aduh. Jadi itu nah itu herang euy. Nah, nganaon ti tadi ditinggali teh bulak-balik wae. Eta juragan nean kunci leungit. Di mana leungitna? Heuh teu can nyaho teu puguh eta leungitna. Eta suga di saku meureun di tangan saku geus. Eueuh tuh na saku ge. Kuncina. Si motor leungit. Motorna di mana motorna? Oh dia teh can boga motorna mah. Ali kunci di teangan, ali motor teh gablek, kasebelan teh. Kasebeleun sia, nyingkah kitu sia. Juragan. Singgala Apa antang juragan tuh. perem geus. Aya naon saka? Ieu juragan. Aya naon tah? Ieu teh itu hayam lah, itu lobangan hiji kadege Itu eta hayam. dua lah. Sabaraji? Hiji atau dua lah. Raragok hiji. Lain aya kitu eueuh ditu. Nyata hayamna. Pan itu urang teh kenelepon hayam ieu teh. Lain ieu mah sukana sesana atuh juragan hiji wae mah tak dua. Nyata hiji acan. Kita pan itu teh murudan, jadi kudu aya hayam, hayam. Make hayam. Heeh. Ali hayamna eueuh kumaha tuh? Wah, kudu aya teh juragan hiji wae mah lah, hayam mah sesana wae mah. Bisi teu percaya. Yuk, ulang tepuk ka kanang yuk di luhur yuk. Yuk. Bisi teu percaya dimacarkeun bohong. Aya lah, dia mah aya hiji wae mah. Karena bohong ka kapeungan dia mah. Yuk. Aya mah kana naon? Itu murudan. Aya juragan bener. Bisi teu percaya mah yuk. Nah, Aya kamari geus panen ya. Sabaraha terus kamari ningan. Oh, dari eta mah tuana sesana hiji wae urang mah. Mun aya mah jadi biko. Semua minta dua sikit ngalah hawa aya mah. Dua sikit wae mah dibere di aya mah. Bisa majarkeun bohong we. Yuk. Kudu gaki panang aja. Mulai negak deui itu sabaraha 30 hektar itu atuh. Lisa main capek. Juragan lamun panen kira-kira sabaraha naon teh? Sabaraha ton? Sabaraha kintal? Aya 5 trukna itu panen teh lain saeutik-saeutik. Oh, sabaraha kintal teh sa truk teh? Nya leuwih heuti 20 kintal mah tuh. Oh, buat juragan Lupa deuh ya mata krispur ge karyawan gaya 30 na teh. Di lembur keneh karyawanna. Oh, nama tuh kamana teh katulik itu. Oh, bisi saya mah nempo di jero di ditu. Di jero tadi dia. Wah, oh, jadi aja. Ayo itu naon, itu nempo di ujung karen. Jalan. Oh, aja jalan gitu. Saya mau tumpul kana kosong gara yuk. Bisi percaya we ka dia mah da sarang bohong kapeungan atuh. Oh, ulang neang ada di kolong aya mah. Oh, Kudu aya tuh dapur aja teh. Mari itu peritu lega itu kanang teh din saeutik-eutik anang atuh. Aku hiji aya kanang lega nya saya juga acan. Sugan ku aya hayam tinggalkeun. Nah, kosong. Tuh, tempo kosong gitu kadang-kadang ge.
udah geus angkut kamari eta hayangna ge. Sok tempo tak kakajoro. Pinter aya. Tuh. Tempo. Tempo di sini kan aya. Kosong tuh. Kosong. Percaya pisan sebelah mah. Tuh kosongnya aduh. Eueuh. Kumaha atuh Cek dewek eueuh. Sok. Insyaallah kieu kumaha? wah eta mah dasar juragan pedit mun diampihkeun mun pirage hiji pedit nama lah Apa katingali ku si lain bege eueuh. Lamun aya mah mali koretkeun ku dieu ge, komo ieu keur kumbuludan. Si kasabalan mah kasabaleun.